Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barai tebang dangu deui sareng simkuring hembang hananang beo. Hayu urang ngadongeng dinya. Urang neraskeun hanca dongeng dina judul si Cilug Hayam Gaib. Mangga mitra urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun purung Menang sababaraha poe masih Tarman jeung balad Nabi Rumsiah si Kudi jeung Ki Banawa ngadon caricing we di Karaton Kadipaten Surya Laga. Si Tarman diajar ke pamarentahan berkah saletik gedena teu bingung ngenting kiwari mah. Atuh ari geus dirasa cukup mah Kangjeng Adipati Surya Laga teh ngajurungkeun si Tarman pikeun init bikeun nuju ka Kadipaten Lingga. Sabab geus waktuna cenah pikeun ngajalankeun tugas salaku adipati. Tah sakitu. Sakitu ge cukup pikeun pibekaleun salila ngajalankeun pamarentahan. Keun we da engke oge bakal leuwih paham. Mohon atuh, mohon. Nuhun pisan salira parantos ngadidik kuring dina urusan pamarentahan anu butak-butak atuh. Kiwari masim kuring teh teu poekeun teuing atuh. Nya sing percaya diri, sing yakin saderek teh mampu. Nu penting salaku pamimpin, salaku papayung agung kudu bisa mayungan rahayat tina sagala rupa, sangkan tentrem, sangkan adem ayem. Mohon mangga atuh. Ngan etak kuring macan ngartos perkawis pamimpin kedah tiasa nampak sancang segala rupa atuh. Kumaha sim kuring mah teu ngartos tong boro napak sancang atuh. Teu gaduh kamampuan jampe ngurek-ngurek oge teu tiasa atuh. Lain kudu bisa napak sancang napak dina luhureun cai, tapi kudu bisa napak dina sagala golongan. Nyaeta salaku pamimpin kudu bisa adil, ulah cuet kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng. Kudu bisa napak dina sakabeh golongan rahayat. Tangtu rakyat teh macem-macem. Dah kitu maksudna teh. Kitutnya aduh pahingan atuh. Mohon ngartos. Cikitan memberi unggut-unggutan. Tanda manis teh ngarti. Nya syukur ai kitu mah. Sah naon deui nu rek ditanyakeun? Sok we meungpeung di dieu. Ulah asa-asa. Eta perkawis pamimpin atuh. Kapan salira teh sasauran yen pamimpin teh kudu boga hate anu gede sagede gunung atuh. Naon maksudna tah? Eta hartina hate pamimpin kudu jemar bijaksana. Kawas gunung najan ditumpakan ku naon wae. Gunung mah tetep tagen henteu ngeluh. Tangtu salaku ais pangampi, salaku pamarentah engke teh bakal kadatangan ku rupa-rupa. Nya ti rahayat anu kitu anu kieu, anu muji, anu ngahina, anu nungtut, anu ngadu jeung sajabana. Tah salaku pamimpin kudu gede hate, kudu jembar mana, bijaksana dina mayunan sagala rupa. Ulah gampang benu, ulah gampang ngahukum, kudu leuleus jejer liat tali, landung kandungan lair aisan. Tah kitu maksudna teh. Oh kitunya mohon atuh. Ngartos ayeuna mah ngartos kuring teh atuh. Tah kiwari mah saderek teh tangtu bakal disarebut Kangjeng Adipati. Di ajeng-ajeng, di dama-dama, pada ngahormat, pada ngajenan, malah jadi panutan. Ku rahayat, ku kitu nasing jadi contoh anu hade. Ulah angku, ulah gumede,
Tapi najan teu maksud ngurangan wibawa Komara salaku adipati, tetep kudu somea lemah lembut, ulah sahau kadua gaplok gancang amek, kena pamimpin luka kawasa sangeunahna bae. Rasa aing diugung-ugung, tetep sabab hayat anu boga kawasa. Najan ayeuna saderek jadi adipati, lamun rahayat teu satuju mah oge nolak, tang tu bakal didemo, tang tu bakal digugub-gugub, bakal dilengserkeun, tah kitu. Tapi mohon atuh kumaha nasim kuring bakal ditarima ku rahayat atuh. Nah kira-kirana rahayat kadipaten teh bakal narima kuring atuh salaku adipati. Ari cek pangrasa mah saderek Tarman teh bakal ditarima, sabab saderek mangrupakeun anu sah karageragan kalungguhan. Salaku adipati da lain menang maksa, lain menang ngarebut. Tah ku kituna tinggal saderek we kumaha carana bisa pendekatan ka rahayat, tembongkeun yen saderek teh bener-bener arek nyaah, arek ngabela ka rahayat, lain arek nyiksa jeung ngakaya, tah kitu. Mohon atuh. Ari kitu mah mudah-mudahan bae atuh. Jigera ini bragera lumampah. Ayeuna mah kuring teh lain ngusir, tapi gera-gera jalankeun pancen tang tu kadatangan ujang teh. Paksa teh salira, saderek. Tangtos diantos-antos ku sarahayat kadipaten Lingga. Sumohon atuh, nya teh kirang-kirangan nuhunkeun pisan. Oge hapuntenna salami ieu tos ngarepotkeun salami di ieu atuh. Henteu, justru kuring mah bunga ngarasa suka geus ngabantu. Nya atuh sim kuring pamit atuh. Ceuk si Tarman bari pamitan, undur ti payuneun Adipati Surya Laga. Geus kitu mah si Tarman pamitan ngaturus ngajakan Birum Siah, si Kudil jeung Ki Banawa ngajugjug ka Kadipaten Lingga. Hayu ayeuna mah geus waktuna urang teh ka Kadipaten Lingga atuh. Kuring bakal ngajalankeun pancen salaku adipati, ceuk si Tarman. Carita, teh mangga Aden, hayu Ibi mah bunga we nu aya ieu. Enya geus kacipta ku Ibi ah. Ujang teh bakal calik dina kursi nu warurung harerang. Tapi Bibi mah heran ya. Nya ngimpi kitu ah. Nya kenyataan Ujang. Kan bae nah Bibi bakal dijenengkeun ku Aden. Ceuk Birum Siah. Naon atuh? Bet uduna Aden kapan biasana oge sok nyebut Ujang atuh Bi. Ih nya kudu pantes atuh. Kapan Ujang teh ayeuna mah geus jadi gegeden. Sabajarna lamun Ibi nyebut Aden. Hehehe. Nya Kang, kapan Akang teh ayeuna mah geus jadi Kangjeng Adipati atuh. Geus payu lamun disebut Aden teh. Kan ulah so teh disebut Aden-aden we Kang. Hehehe. Ceuk si Kudil milu ngairan caritaan. Nya Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dilaga atuh. Habat ditambihan Su jeung Jaya Dilaga Kang. Kapan Akang mah nu neulah teh Tarman atuh Kang. Nya kapan ngaran Akang mah sabenerna ku asli mah Sutarman atuh. Nu sabenerna mah geus ngabubur beureum ngabubur podas ngan bae sapedak Akang teh keur budak hese mani jeung jarang mani. Nalah we Tarman atuh, Taramani atuh. Oh, jadi kitunya sajarahna teh Kang. Ari eta Jaya Dilaga ti mana Kang? Ieu ku Akang kapikiran ditungtungan ku Jaya Dilaga. Kapanan Akang teh nepi ka jeneng naik harkat darajat. Jadi adipati teh gara-gara unggul dina patarungan ngadu hayam atuh.
jadi Jaya Dilaga disebut nate atuh. Oh nya bener Kang, sab akang mah tina menang tina ngadu hayam tina patarungannya jadi Jaya Dilaga disebut Jaya lagi saso teh nyalah payus lah pantes Kang kewas yung eta dangdanan akang ayeuna mah mani aduh harurung harerang kitu mani gagah mata kaling lah pugu ge ma anu nyangkalun we akang teh tukang ngadu hayam lele nya Ujang ibi ka sakaling lah ieu pokona pantes kewas Ujang teh geus jadi gegedean ayeuna namanya kan eta we walaran ibi patarosan ibi teh can walar maksad teh nah ibi bakal dijenengkeun Ujang ya pasti atuh bibi oge bakal jeneng ku kuring bakal dijadikeun menteri kehakanan atuh pimpinan juru masak di karaton sama pasakan bibi teh kapake ku kuring atuh ala nyakeun bae Ujang sakitu ge ibi mah bunga ya ibi teh meureun kemah tinggal tutunjuk we meureunannya pematahan masak mohon leres betul bener atuh bi tah ari abi Kang kira-kira bakal dijenengkeun naon Kang mun maneh mah ku sabab ahli dina ngangon atuh kapan maneh teh tukang ngangon eme jadi mah dewek teh bakal ngangkat maneh jadi tukang ngurus si Jalug atuh purah mere parab jeung ngurusanan si Jalug atuh nya lah siap Kang abi mah satuju keun we lah bakal dilaksanakeun sahade-hade lah ngurus si Jalug mah gampang tah hayam ngarti pokona mah si Jalug mah teu hese ceuk eta si Kudir mah atuheun pisan rek dijadikeun tukang ngurus si Jalug aduh binum si Ajeng si Kudir mah ye geus kenging jabatan Jang tapi ari kuring nah sarua bakal dijenengkeun ieu teh ceuk Kibanawa sarua manehna ge panasaran nah manehna teh bakal diangkat jadi pagawe di Kadipaten Lingga atawa moal pok atuh si Tarman teh nemalan anya Kibanawa ge bakal diangkat atuh jadi panasehat kuring sabab tangtu loba pangalaman dina ngupuhuan acara di lembur atuh jadi panata calagra tangtu dina hal kapamingpinan mah seutik gedena paham atuh nya nuhun Jang ari dipercaya mah pokokna mah kuring bakal satengah pola ngajalankeun tugas di Ujang mun we kuring teh dipercaya Kibanawa ge sarua atuheun nya atuh hayu ayeuna mah urang indit lah itu kendaraan geus disayogikeun atuh bener we kareta kancana teh geus jadi kaluarkeun disayogikeun ku Kangjeng Adipati Suryalaga pikeun nganterkeun si Tarman kitu deui kuda geus disadiakeun kalacat si Tarman mah jeung birum siah naek kana kareta kancana ari si Kudir jeung Kibanawa mah narumpa kuda Gereleung kareta teh maju kotoprak kuda ge nuturkeun si Tarman bungaheun pisan bener we cenah asa ngimpi lian ti papakyan geus gining di bajuan anu pantes jeung dijajab ku kareta kancana sagala rupa alah Ujang ibi teh saumur hidup saumur nyuhun hulu akareun teuing numpak kareta kancana aduh biasa jadi ratu Ujang nyabi kuring asa ngimpi atuh jelug tetela gara-gara maneh atuh dawek terjadi nyorang kebagjaan atuh nusa kieu mata genahna atuh si Jalug nu dibawa dina kareta kancana katingali sirahna teh unggut-unggutan kawasan nu ngarti kana caritaan si Tarman tekung sila kongkorongok tanda milu bunga sorana meninggalawung kadenge kanu jauh kawas ngabejaan yen kiwari dunungana teh geus jadi adipati malahan manggeus nelah Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dilaga keun tunda kayaan si Tarman keur lumampah ka Kadipaten Lingga
ayeuna mah urang kocapkeun di Karaton Kadipaten Lingga. Kisanip salaku jalma kepercayaan Adipati Suradipraja Suwargi keur badami jeung anu sejena sabab tangtu cenah maranehana teh kudu nyiapkeun sagala rupana satu tasna ditinggal maot ku dununganana. Eta Adipati Suradipraja anu geus manehan maneh teh oge geus aya katangtuan yen kalungguhan salaku adipati teh geus ragrag jadi milik si Tarman. Jadi kumaha ki? Alah, cikan kudu kumaha kuring teh nah kudu narima kana kanyataan yen nya Jang Tarman teh kiwari anu boga hak pikeun neruskeun kalungguhan di ieu kadipaten. Tah kitu ki. Kisanip minta benggolongan kaki lompet nu kiwari mah diajak milu ka karaton we jadi kokolot di eta Kadipaten Lingga teh. Ih nya kantenan urang teh kedah narima kana kanyataan sieun jeung taya pilihan sejen iwati kudu kanarima yen dunungan anu bakal agantikeun Adipati Suradipraja teh nyaeta Jang Tarman. Sabab eta geus janten katangtosan sieun. Da Adipati Suradipraja manggis paruguh tos taya di kieuna. Oge tos ngaragragkeun kalungguhanna ka Jang Tarman. Urang makari nurut we tah kitu. Bener ki bener. Sabab kalungguhan salaku adipati teh ulah nepi ka kosong. Jeung deui kapan Jang Tarman teh nya anu hakna sabab sah kitu nya. Lah lain menang ngarebut atawa lain menang maksa. Studi karagragan we eta mah milik. Tapi nah can eka dieu nya. Nah mungun kitu ki jadi adipati. Ceuk eta Kisanip manehna kaget. Jeung heran sabab nah cenah nepikeun ngakiwari. Eta si Tarman teh can aya datang. Ih hari numutkeun barudak mah sumuhun. Anu naluntik ka ditu teh lah cenah eta Jang Tarman teh keur cicing we saheulanan mah di Karaton Adipati Suryalaga sieun. Sabab Jang Tarman teh keur dididik tina bag-bagan pamarentahan sameme dongkap ka dieu tah. Malah mah mun teh salah aya syarat ti Adipati Suryalaga yen urang teh kudu narima kalawan hade ulah nolak ka eta Jang Tarman deseun. Oke dina poe ayeuna teh bakal dongkap ka dieu dijajabkeun dah kitu ceuk eta aki lompet ngabejakeun dan si Tarman. Tah pamat kitu mah kula teh kudu nyambut kedatanganna atuh ki. Nya kantenan we sieun penting pisan. Pasakeunana ngabewarakeun ka sakura hayat sagala rupina. Oge nyiapkeun sagala rupina di dieu tah kitu. Nyalah hade kula rek marentahkeun anak buah pikeun nyiapkeun sagala rupana. Ge ngabejaan ka hayat lah. Tang tu da geus arapareun meureun. Da harita teh kapanoban ulah lajor hayat teh nya kaditu. Ka Kadipaten Salaka. Basa acara teh masih geus apa yen kalungguhan salaku adipati teh jadi geus milik Jang Tarman kiwari mah. Nya sumuhun. Kitu sieun. Tapi taya lepatna urang bewarakeun we deui sieun. Oge utamana mah kanggo nyambut kasumpingan Jang Tarman. Alah nya bener. Alah asa ngimpi teh sangka kiwari mah. Jadi kadunungan urang teh ngimpi pokona mah. Dunungan urang teh tetela urut tukang adu hayam ayeuna mah. Aduh. Urang lembur singkur di kalangan cacah kuricakan. Aduh. Jadi pangagung segala rupa sanina dongeng puguh ge teh. Ceuk Kisanip ari manehna mah gogodeg asa teu nyangka cenah si Tarman tukang ngadu hayam kiwari bet jadi adipati malah jadi dunungan eta Kisanip sapara kanja. Nya tah kitu ki pokona malah nu penting mah najan kitu ge bener we nu mingpina lah. Atuh ari geus kitu mah Kisanip marentah anak buahna. Para prajurit sabagian mah disiapkeun di karaton.
Oke sebagian mah arinit ka pilemuran ngabewarakeun yen kudu nyiapkeun sagala rupana kudu nyambut kadatangan eta si Tarman jeung di tiap jalan anu kaliwatan ku si Tarman kudu disayogikeun bandera. Harita katingali prajurit teh keur ngabewarakeun di salah sahiji lembur. Bewara kasadayana yen dunungan urang teh parantos gentos. Sabab kauningan kapan Adipati Suradipraja teh parantos ngantunkeun. Ayeuna mah gentos teh nyaeta Adipati Sutarman Jaya Dilaga anu sakedap deui bakal datang ka lembur urang. Ka Dipaten urang yeuh. Geus kauningan yen kalungguhan teh salaku Adipati teh nyaragragna teh ka Adipati Sutarman tak kitu. Nya benar buku ge kuring geus apa ya ngan irah kira-kirana datang ka dieu na ya. Ceuk eta warga lembur penasaran. Pok atuh prajurit teh nembalan deui. Tenang, poe ayeuna pisan datangna teh. Sabab geus menang syarat di Kangjeng Adipati Suryalaga yen eta Adipati Sutarman teh Jaya Dilaga tak kitu bakal ka dieu. Ku kituna urang teh kudu nyambut kadatanganna. Urang teh boga dunungan anyar. Ceuk eta prajurit. Siaplah. Urang sadaya ge geus sabar buku ge ku kadatanganna lah. Pokona mamali sasaha lah. Kami mah satuju jeung suka. Tembal warga lembur sarua umumna mah. Sakura hayat oge narima kadatangan si Tarman. Oge ngaku kana kalungguhanana. Nya pokona mah dak kuring ge satuju. Uga Adipati anyar. Anya ceuk, abdi ngiring bingah we ayeuna teh tos gentos Adipati teh mudah-mudahan we langkung sae dina mingpina atuh. Anya nyai, mudah-mudahan we atuh ku dipingpin ku jalma anu di pilemuran mah anu polos ieu teu nyangsarakeun rahayat. Ya mudah-mudahan we atuh da utami nama anu jujur, anu polos, anu teu neko-neko bi. Eta warga lembur teh miharep ku kadatangan Adipati anyar bakal ngamawa kaayaan anu leuwih hade. Gancangna carita di Kadipaten Lingga sagala rupa geus disiapkeun boh di karaton oge di pilemuran. Di jalan-jalan geus loba rahayat anu ronghok, awewe lalaki kolot budak. Pada panasaran hayang nempo oge ngabayageakeun si Tarman anu kiwari geus jadi adipati. Jeung mun geus datang mah cenah rek ditaluturkeun we rek diarak pikeun nuju ka alun-alun. Sabab di alun-alun si Tarman teh bakal disambut ku pihak karaton oge bakal disahkeun. Waktu nu ditunggu wanci nu dianting geus sunuk geureuleung aya kareta kancana anu datang. Muruk aja jalanan nu aya di pilemuran. Atuh geus surak pada ngabekeakeun. Hidup Kanjeng Adipati Sutarman Suri Delaga, oi hidup. Hidup. Datang oi, datang. Datang oi, datang. Hidup oi, hidup. Hidup jeluk, hidup. Itu gening si jeluk dibawa ya. Anya ceuk dicanak geningnya. Hidup jeluk hidup. Yup, ceuk eta warga lembur. Pada bungaheun ngabageakeun kadatangan si Tarman. Puguh we atuh si Tarman teh mah dicolohok. Sabab kadatanganna teh tetela disambut kalawan meriah. Ditarima diaku ku rahayat. Malah diarak sagala rupa ditaluturkeun. Nuju ka alun-alun. Barang geus anjog tepi ka alun-alun si Tarman teh bengong. Colohok di be. Sabab pihak karaton oge sarua ngabageakeun. Alah Ujang. Aduh hilap, alah Aden itu bani rame kitu nya ngabageakeun kadatangan urang. Nya atuh, pi. Teu nyangka atuh. Kadatangan urang teh dibageakeun atuh kalawan hade ku pihakna karaton atuh. Hayu ayeuna mah urang muruka alun-alun tuh tingali aya papanggungan atuh. Nah ya naon atuh? Mana naon kitu? Nya moal Ujang, mana naon tang tuh ieu teh acara pikeun nyambut kadatangan Ujang.
hilap aden gitu kanggo disahkeun panginten. Anya mudah-mudahan bae atuh kan. Asa ngimpi buku ge. Ceuk si Tarman jeung Birum Sia. Itu deui si Kudil jeung Ki Banawa. Mana teh mani coloho kaget. Lain Ki. Tetela dibagiakeun nya. Aduh, mani meriah kieu. Urang teh asa jadi kekeden we ayeuna teh. Nyajang. Bapak ge buku ge asa jadi jelema gede. Ugung-ugung. Dihidup-hidup kurahayat. Alah, bener urang ka jadi naik derajat ieu teh nya. Sangimpi buku bapak oge ye. Ceuk Ki Banawa sarua kala kasilih. Ting polohok we jeung si Kudil. Kayaan di alun-alun teh bener we rame pisan. Malah aya papanggungan sagala rupa kawas rek diayakeun acara. Keur kitu torojol aya ponggawa ti karaton anu nyambut kedatangan si Tarman. Mangga ka Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dalaga supados majeng ka ditu panginten seun. Mangga diantos pargi Kisanip sareng sapara kanca saparantos di papanggungan. Ceuk eta prajurit. Nuhun atuh nuhun. Keun kaula bakal ka ditu atuh. Cik eta si Tarman mani dangah pisan. Katingali irungna rebeh disebut Kangjeng Adipati Surya Dilaga teh. Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dilaga teh. Atuh harita si Tarman teh majukeun deui kareta kencanana. Nuju ka papanggungan bener we di papanggungan teh geus aya Kisanip, Aki Lompet malahan mah para abdi karaton mani rajag nararangtung kabagiakeun ka si Tarman. Mangga wilujeng sumping Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dalaga. Kasumpingan parantos diantos ku isim abdi seun. Mangga wilujeng sumping gambaran. Ayeuna makan naik we ka luhur papanggungan seun. Ceuk Aki Lompet sarua ngabagiakeun. Atuh si Tarman teh beuki asa ngalayang we sabab teu nyangka manehna teh jadi Kangjeng Adipati. Kalacat si Tarman teh naik kana papanggungan geuk diuk dina koresi anu geus disayogikeun. Geus kitu mah Kisanip teh cacarita ditujukeun ka sakurahayat anu geus puguh ngariung di eta alun-alun. Ka sakurahayat sakabeh urang bunga sabab dina poe ayeuna geus kadatangan ku Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dalaga anu bakal neruskeun kalungguhan di ieu kadipaten Lingga. Ku kituna sim kuring salaku kapercayaanna Kangjeng Adipati sudah diperaja anu parantos ngantunkeun urang sadaya. Ayeuna mah ngesahkeun yen Kangjeng Adipati teh digentos ku Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dilaga. Kukituna urang bageakeun. Ceuk eta Kisanip ger atuh. Para rahayat teh manehanana bungaheun, para ngabageakeun, malahan mah ting saruit keprok kawas keur lajo ngadu hayam we da eta cenah. Bunga sabat teh lah pamingpin anyarna teh si Tarman nu geus kasohor. Anu boga si jeluk jeung tang teu miharep si Tarman teh bakal leuwih hade dina mingpin di Kadipaten Lingga. Euleuh mitra waktosna parantos teh nyekapan sagala urang teu jajar carita deui ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangnunkeun tina sadaya perhatosanana hapunten tina sagala kekirangannya. Mugia sing diante hiburan wae. Tong hirap di like, di komen oge di subscribe supados channel Mang tapi majeng Mang tetep eksis dina ngahibur baraya di mana wae ayana. Mang pamit saheulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak